Musyatibi Gentur, Mama Nahrawi Kresek, Mama Syujai Tasikmalaya. Langsung maca Yasin, beres maca Yasin tadi lu balik lalagaan. Weh, ieu lamun ditepakeun sok hirup ka sok hirup. Aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah, Mama Kresek jeung Mama Syujai. Beh, ditepak naonna? Tepak ieu coba aku sia tepak. Ditepakan ku Mama Syatibi, plek plek kuat jeung bun-bunana, plek 3 kali. Hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui. Atuh hirup deui. Sadaya biasa we kitu hudang deui. Je. Tapi ku bacek Mama Kresek. Tapi lamun ditepakeun sok paeh deui. Ya coba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Gua lepak deh toh. Pake lalagaan. Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka